Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Alia Handayani ti kelas 10 MIPA 7. Kuring di dia bakal ngajelaskan naon nyaeta coronavirus, gejalana, jeung sareng kumaha pikeun nyegahna. Pertama, virus corona. Coronavirus mangrupakeun koleksi virus anu tiasa ngawahtu sistem pernapasan. Dina sababaraha kasus, virus ieu ukur nimbulkeun infeksi saluran pernapasan hampang, sapertos flu. Nanging, virus ieu oge tiasa nyebabkeun infeksi saluran pernapasan parna, sapertos infeksi paru-paru. Gejala virus corona. Gejala virus corona tiasa nyebabkeun penderita ngalaman gejala flu, sapertos muriang, irung lemuk, batuk, nyeri tikoro, sareng nyeri sirah. Atanapi gejala infeksi engapan parna sapertos muriang tinggi, batuk sareng kahak komo pandarahan, sesak napas, sareng nyeri dada. Pencegahan virus corona nyaeta 1. Hindarkeun angkat ka tempat umum anu rame ku semah. 2. Anggo masker upami nuju di tempat umum atanapi balarea. 3. Ngumbah leungeun anjeun secara teratur nganggo sabun sareng cai atanapi sanitizer. 4. Entong nyekel panon, sungut, sareng irung sateu acan ngumbah leungeun. Anu terakhir, jaga objek anu anjeun sering nganggo supados aranjeunna. Beresi sareng jaga lingkungan tetep bersih. Alusna eta sadayana ti kuring. Punten upami aya kalepatan. Eta sadayana ti kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.